Ikhlas oge eta teh doraka Ujang. Jang, mana si Ujang teh Jang. Jang. Itu Kang Pahit itu menuju Ngalasuluh. Nu itu Mohon. eta nu acuk hideuk. Mohon eta Tara ngaji budak teh nya kunaon? duka. Duka. Kunaon Ujang? Tadi ya. Nuju naon eta teh? Menuju Ngalasuluh. Ngalasuluh. Paingan tara ketinggali ngaji atuh, belang betong ngaji teh. Ngalasuluh wae nya. Nah kangge naon suluh Ujang? Apaan itu ku akang tos dipasihan? Kanggo icalen tegaduh artos. Kanggo icalen. Mohon. Ke. Jang naon artos? Kangge urusan pun adi sakola. Oh, gaduh keneh adi. Tapi apa aya keneh eta teh? Aya Ari emak. tos ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ari siapa aya siapa? Aya Ka mana? nikah deui Nikah deui. Sok bekal antara Ujang. tata. Ku Ujang we adi teh nya. Mohon. Dedeh teuing Ujang. Rek dijadikeun jelema gede maneh Jang. Ngan wayahna Ujang eta teh jadikeun pakoh we ka Gusti Allah Jang. Ari pakoh teh urang butuh ku Allah. Tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakoh teh abdi teu mampu tanpa Allah. Itu. Ngicepkeun panon teu mampu eta panon ngicep tanpa Gusti Allah. Ngagerakeun ramo abdi teu mampu ngagerakeun ramo tanpa Allah. Ujang ayeuna inung tos ngantunkeun. Bapa nikah deui. Boga urusan adik. Eta teh teu mampu lamun tanpa Gusti Allah. Kitu Jang. Burudul pakoti ayadul muridin. Datangna pirang-pirang pakoh. Eta teh hari raya na pirang-pirang murid. Saha ari murid teh jalma keur berusaha hayang wusul ka Allah murid. Engke mun Ujang geus dipakohkeun ku Gusti Allah bakal dibere istihas. Naon ari istihas teh neteh semplek nata semplak serba salah. Tani kuhama dagang bangkrut kaditu salah kadieu salah. Naon bet istihas Allah ngahaja supaya dina hate Ujang eueuh salian Allah. Ja, engke geus lulus tina istihas bakal dibere mahabbah ku Gusti Allah. Itu Ujang. Jalma anu dibere rasa mahabbah eta pangluhur-luhurna darajat. Disebutna oge abdun Jang. Moal disebut abdun Ujang lamun teu istihas heula. Moal istihas lamun teu pakoh heula. Kitu Jang. Eta ge saurpun guru akang ge. Ya. Yuk mari jalan-jalan Jang. Dempo sawah eta. Imam Abu Hanifah Jang. Salat subuh kudu isya. Lain sapoe dua poe. 40 tahun eta teh Ujang. Nah anjeunna tunduh henteu tunduh akur da jalmi Imam Abu Hanifah ge. Nah atuh salat subuh kudu isya rasa tunduhna leungit ku cinta ka Gusti Allah. Kitu Jang. Yuk jalan-jalan. Ujang mah geus dipeurihkeun ku Allah. Dikeur dikobong keneh. Bakal jadi jelema gede Jang. Anu aya dina ridho Allah. Di dunia jeung di akhirat. Jadikeun we saur akang teh pakoh nya. Heuh hayu kade labuh. Ayo Ujang tuturkeun Jang. Khairu auqatika tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Sebaik-baiknya waktumu adalah ketika kamu sadar betapa butuhnya kepada Allah, betapa tergantungnya hidupmu kepada Allah, dan menyadari betapa hinanya dirimu di hadapannya. Itu Ujang. Kebahkeun manuknya Jang. Nyareat we. Akang aya tamu saudara. Mohon.
Nuhun akang ditampi Oh jigjang geus menang suluh nacan atos. ke atas bari kebah kene manuk tapi nu hayangeun mangga we bios tapi eta teh ujang kadiheula jadi pakoh teh lamun ikhlas jang jadi pakoh ya ikhlas oge eta teh doraka ujang jang jalma muqarrabin mah itu jang urang-urang mah akang nu bodo kieu ikhlas teh sae ujang hasanatul abror sayyiatul muqarrabin kahadean jang jalma anu sok ibadah mah tapi goreng patut pikeun anu muqarrabin mah jang da anu muqarrabin mah kuduna sirrul ikhlas gitu aya ikhlas eta mah jang mukhlisin aya sirrul ikhlas eta mah jang mukhlasin jang ikhlas ibadah karena Allah ari sirrul ikhlas mah geus make rasa nu aya dina batin ngong adan daek kacai rek salat didaekeun ku Gusti Allah sirrul ikhlas sok ka masjid takbiratul ihram ditakbirkeun ku Allah ruku dirukukeun ku Gusti Allah sujud disujudkeun ku Gusti Allah eta diajar sirrul ikhlas tak kitu ujang nya sok tuluy kan